wajib munggu akal ieu Allah nentukeun, Allah iradat hasil riset akal. Ku akal diteliti. Yang namanya Tuhan yang bernamakan Allah harus iradat. Cek saha? Cek akal. Hasil penemuan akal. Nentukeun iradat. Selanjutnya penemuan akal tersebut didukung ku syara. Dibenerkeun ku syara. Dibenerkeun ku Allah jeung Rasulna. Jadi ditetapkeun Allah iradat namanya hukum akal. Maka wajib munggu cek akal Allah iradat. Iradatna Allah eueuh mimitina eueuh tungtungna. Apapun yang terjadi di alam dunia sampai akhirat nanti semuanya adalah keputusan iradat Allah. Jadi para waliyah teu sieun suul khotimah teu. Teu hayang husnul khotimah aing mah. Dan pengasihan mah hulu tadi. Bener gak? Kumaha ajali? Dia ajali husnul khotimah, ya otomatis enggak husnul. Gitu. Asraqat bidayatuhu asraqat nih. Surga neraka kabeh ibu ieu teh geus aya. Apa urang teh geus aya? Bijojo pinarakaeun. Aduh aing. Mau bisa ke surga juk, lamun diajali ditentukan neraka ya udah neraka. Adlamat bidayatu, adlamat nihayatu, poek mimitina, poek tungtung. Apabila tuh penentuan Gusti cocok jeung kahayang urang, akur, hayang beunghar bener, beunghar hayang kawin, henteu dikawinkeun ku Gusti, henteu hayang sehat. Apabila penentuan Allah sesuai jeung kahayang urang, maka harus bersyukur. Apabila penentuan Allah teu sesuai jeung kahayang urang, bersabar. Dan bersyukur. Bersabar jeung bersyukur itu we geus. Apabila mung maksiat kala maksiat ku saha? Ku Allah. Terjadi maksiat likulli napasin qadarun. Setiap busa napas ada takdir. Bismillahi kudat nunamian kunami Allah. Saha Allah teh? Coba. Allah teh nu kasipatan ku sifat pangeran. Anu kasipatan ku sifat tafsiri jeung sifat ijmali. Allah teh hiji dat. Mutasifan bisifatil uluhiyah, tafsirian kana au izmalian. Ahlidat anu kasifatan ku sifat uluhiyah. Oh sifat uluhiyah teh sifat pangeran. Sifat pangeran teh anu tafsiri anu iz. Harti sifat tafsiri yaitu sifat Allah. Wajib diketahui oleh seluruh mukallaf dengan satu persatu. Diperinci. Berikut dari dalilnya minimal dari ijmali, maksimal dari tafsili. Matak nikmat mau ibadah Adam eta ge. Diudangkeun sanggeus kabeh dibere. Disebut naon? Nikmat agung. Eta nikmat di dunia jeung di akhirat. Pal sebut nikmat agung ku aya ngarekeun besar. Keluarga bae nikmatna. Kumaha arohi nikmat leutik? Kana harekeun kecil nu diberekna. Nikmat mah gede kitu di akhirat teh. Da nikmat teh kabehna 100. Nu dikaluarkeun karek hiji ke 88 jang Bapak Haji Burhan. Masyaallah. Amin, heuh. Jeung saharian urang teh. 88 nu dikaluarkeun karek hiji dibagi-bagi.
Engke mas sapang ku sorangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah. Allahumma ftah lana futuhal arifin. 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 Jadi kidam baka mahala patulil kiamoh binafsihi wadaniyah kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an wajib wujud mahal Allah Adam haratasna Allah mustahil dalilna wajib wujud ayana sakabeh man Allah aya alam ma'al ayat doa wajib kita mahal Allah dus haratasna mustahil arina jadi dalil kana wajib nakidam mohon Allah tekidam tangtu Allah lamun Allah hanya Bapak kanu nganyarkeun ari Allah butuh kanu nganyarkeun tos hanca teh irodat iro tabuka irodat hanca nadoman irodat.
Sabab ayeuna rek ngaji Kifayatul Awam ibu-ibu boleh istirahat. Ketika Kifayatul Awam ibu-ibu ngopi-ngopi we ibu mah. Henteu. Da moal ngarti. Tapi ngadengekeun alus gitu. Komo jeung ibu TK mah wajib. Kudu bisa ibu TK mah. Ngadengekeun alus. Ngan bisi teu ngarti lieur ke Kifayatul Awam. Lieur istirahat we. Bah bareng adomna naon adomna. 8 yo. Kan mae kitu ge lah kumaha we sadaek-daek. Sadaek da amburadul kadang lah. Kan wae amburadul. Jadi sifat untuk mengenal Allah nomor ke-8 adalah irodat. Ngersakeun. Irodat teh nentukeun. Karohah teu ngersakeun. Jadi sifat nomor ke-8 untuk mengenal Allah sifat kerjana Allah teh kamari kudrat kunama irodat lah kakak kudrat kunama teh ni balikeun kieu aya rahasiana dibulak-balik itu irodat ngersakeun nentu penentuan Allah eueuh mimitina eueuh tungtungna. Irodat Allah teh eueuh mimitina eueuh tung. Wajib munggu akal ieu Allah nentukeun, Allah irodat hasil riset akal. Ku akal diteliti. Yang namanya Tuhan yang bernamakan Allah harus irodat. Cek saha? Cek akal. Hasil penemuan akal. Nentukeun irodat. Selanjutnya penemuan akal tersebut didukung ku sara. Dibenerkeun ku sara. Dibenerkeun ku Allah jeung Rasulna. Jadi tetapkan Allah irodat namanya hukum akal. Maka wajib munggu cek akal Allah irodat. Irodat na Allah eueuh mimitina eueuh tungtungna. Apapun yang terjadi di alam dunia sampai akhirat nanti semuanya adalah keputusan irodat Allah. Mamleset kabeh. Hade goreng penentuan Allah. Pejabat menak penentuan Allah kabeh. Itu hasil riset akal. Selanjutnya hukum sara ngawajibkeun ka sakur-sakur jama kalap kunekadkeun. Nah, ieu mah hukum sara.
Wajib ka saku-saku jamaah mukallaf kudu nekadkeun dina hate bahwasanya sesungguhnya Allah iradat. Allah nentukeun. Kulantaran wajibna munggu syarat maka timbul efek ayas lazim. Bila mana Pak Haji Agus, Pak Haji Amin. Nah, bila mana Pak Haji Amin, nekadkeun dina hatena. Selamat datang Bapak Asep. Oh, kemana wae? Jadi bila mana si mukallaf ayas Pak Haji Agus nekadkeun dina hate Allah iradatna Allah eueuh mimi iradatna Allah eueuh tuh semua anu aya di alam dunia kabeh keputusan Allah. Desas hate cek Pak Asep Ompong teh asayang nyandeng aing euy. Aduh. Eta iradat. Ngomong kitu teh ditentukeun ku Gusti Allah. Teh iradat ngaranna. Desas teh loba teh timiti adik-adik. Kabeh ditentukeun ku Gusti. Tah wajib ditekadkeun. Bila mau nekadkeun bahwa Allah sah imanna. Selamat di hadapan Allah. Kabeh itu ciri wanci diajali eta jami pisur. Nah, iya. Iradat Allah. Su'ul khotimah, husnul khotimah. Nah iya. Nu tadi teh ya. Asraqat bida. Asraqat nihaya. Beda kolom kade. Tapi redaksi beda, sama. Tujuan beda di dia. Asraqat bidayatuhu di dia. Asep Ompong ditentukeun diajali pi surgaeun. Husnul hati namanya asraqat bida. Ya otomatis kaituna oge. Asraqat nihayatuhu husnul khotimah. Judul dina tauhid eta. Sarua asraqat bidayatuhu asraqat ni hayatuhu. Ulah disaruakeun yang tadi. Bener teh? Tapi redaksi sama. Ieu mah kolom tauhid. Beda. Jeung kolom tasawuf tadi beda ade. Naikam. Henteu. Ieu mah asraqat bidayatuhu penentuan Allah diajali Asep Ompong ditentukeun pisur. Otomatis engke ge surga deui moal ka neraka. Amin. Amin kabeh. Jadi para waliyah teu sieun suul khotimah henteu. Teu hayang husnul khotimah aing mah. Dan pikasieun mah hulu tadi. Bener teu? Kumaha ajali? Diajali husnul khotimah ya otomatis engke ge husnul. Gitu. Asraqat bidayatuhu asraqat nih surga neraka kabeh ibu ieu teh geus aya. Apa urang teh surga geus aya, bijojo pi nerakaeun. Aduh aing euy. Moal bisa ka surga juk. Lamun diajali ditentukeun neraka ya udah neraka. Adlamat bidayatuhu adlamat nihayatu poek mimitina poek tungtungna. Oh, tawakalanan. Oh. Pak Haji Deden ditentukan pisur diajali teh. Nah, diajali ku Allah ditentu kerja Allah ya, iradat. Nentukeun Haji Deden pisur gaeun. Tah, engke na teh nihayatna ge husnul asraqat bidayatuhu asraqat kolom tauhid eta. Carana next sieun ting suul khotimahnya dah kumaha ujung lin sok rek kumaha tong tenang-tenang ibu bisi pangnyanungkeun ditentukeun pangnyanungkeun ya pangnyanungkeun
Heuh. Asraqat bidayatuhu asraqat haya. Adlamat bidayatuhu adlamat haya. Poek ujung, poek awal, poek ujung. Di surga jeung neraka geus ditentukeun urang. Dek naon ibadahnya, keun kumaha gusilin. Keun beres atuh kitu mah. Tuh. Ayeuna tolab lin. Anu henteu. Geus aya di dituna. Hari Sabtu ayeuna si B moal ditolabkeun, nya moal. Beres. Adlamat bidayatuhu adlamat. Ya alhamdulillah Bu Ipa euy, ayeuna mah aya. Beus kapeung eueuh, kapeung aya. Ya kabeh. Oh, asraqat ditentukeun ku Allah. Ayeuna tolab. Pasti asraqat aya. Kitu we geus. Kumaha diajali. Wajib ditekadkeun. Maka oleh karena itu orang anu nekadkeun irodat tidak ada depresi. Jangan naon make depresi, Pak Haji. Terus tentukan ku Gusti. Noh, gitu. Gagal usaha tong depresi. Husnudzon ka Allah. Nuhun Gusti, abdi digagalkeun ku Gusti. No. Nah, lantaran lamun digagalkeun, abdi bakal duitna dipake maksiat Gusti. Tuh. Gitu. Beres teh. Isukan usaha deui we sasa teuing. Gagal deui, nuhun Gusti. Gagal syukuran, sukses syukuran. Kumaha? Ajali. Itulah kerjaan erat nentukeun salah satu di antara dua barang mungkin anu mukobalat. Beunghar jeung miskin salah satu ditentukeun tina beunghar jeung miskin. Bagja jeung mentak jodoh pati bagja cilaka geus ditentukeun ku Gusti. Kanaraka sawayangkeun. Heuh. Geus ditentukeun. Heuh. Kumaha tuh urangnya? Hah? Kulantan urang teu apal dah. Karena penentuan Gus, maka urang berikhtiar. Data apa teh ya kepentuan Gusti. Ikhtiar urang. Apabila tuh penentuan Gusti cocok jeung kahayang urang, akur. Hayang beunghar bener? Beunghar, hayang kawin? Kawin, heuh. Dikawinkeun ku Gusti. Heuh. Hayang sehat? Apabila penentuan Allah sesuai jeung kahayang urang, maka harus bersyukur. Apabila penentuan Allah sesuai jeung kahayang urang, bersabar dan bersyukur. Bersabar jeung bersyukur itu we geus. Apabila mung maksiat kala maksiat usaha ku Allah terjadi maksiat likulli napasin qadarun. Setiap busa napas ada takdir. Takdir dua, hade jeung goreng. Maksiat ibadah, maksiat ibadah, maksiat ibadah gitu lin. Cik urang hoyong naros ka Pak Agus. Sabaraha kali pasti isuk nepi ka ayeuna. Hah? Sakumaha? Hah? Teu apal. Coba sabaraha kali napasna ti isuk ayeuna. Loba hade loba goreng. Loba hade alhamdulillah, loba hade. Aya gorengna teu? Kusaha eta digorengkeunana? Dihadekeunana? Kudu kumaha ngatasina ceuk Allah? Nah, lamun takdir ti Allah ieu napas teh hade. Syukuran ka Gusti. Liku napasin qadarun alhamdulillah
ayeuna aya 1000 napas nu kaluar ke di majlis tak bari keadaana kabeh kerto alhamdulillahna 1000 dan napas nu kaluar teu alhamdulillah la maujuda la ilaha illallah la maujuda nyukuran naon nyukuran napas kaluar bari dihadekeun kerjaan ku Allah. Oh sok itu tara oh lain sakartum pumpung can modar deuleu syukuran buru-buru lain sakartum la ajidan sekali alhamdulillah na ayeuna apa sabaraha kali keluarna teu hitung nya ulah dihitung dikirna oge tulah ilaha kabeh hade ke Gusti pas teh euy aya 100 napas dipake masih heunteu tuh pas begitu ka jalan aduh ningali anu demplon deuleu ditingali taku Pak Agus eureun aya 100 napas mah awas pumpung can paeh istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah kenaon Pak Agus tadi sajam aya 100 napas dipake ningali bujur randa aduh bisi kabur paeh apaan ku aloh lin kemarin aku belajar ya apaan ku aloh lin ku aloh cek aloh teh sialam ku aing dikitukeun teh istighfar blegung cek aloh kene teh cek aloh teh kitu lamun sia ku aing dimasiatkeun teh sia teh istighfar ka aing maka cek aloh bila mana Pak Agus istighfar aku rindu pada Pak Agus yang tuh isukna kitu deui ada kapan sarua dimasiatkeun diibadahkeun sama jeung maripat mah ngancek Allah lamun diibadahkeun sia syukuran kaing heunteu lamun dimasiatkeun sia isukna kitu deui dan tadi sengaja moal Gusti isukan mah ikhtiar kan isukan mah lamun nu geulis liwat teh mah ditingali Gusti moal moal tong dihajam teh moal Gusti tong dihajam isukna kitu deu istighfar deui mun kerja Gusti isukan mah abdi teh moal bolos Gusti moal ngorolos aya jam kerja teh ditinyakeun kitu deu istighfar deui nepi ka modarna kitu we husnul hati ka surga ladang maksiat masyaallah bener teh ka surga ladang masih ka surga ladang ningali bujur randa mah aheng teu endah teu endah bu mengerti mah carekan deui salaki teh sugan teh heunteu astagfirullahaladzim Gusti abdi nerekan salaki asal disukan moal saja leuwih ti kieu burung lagi sakit teh moal isukan Gusti moal salaki ontor kitu deui carekan deui ku ibu teh heunteu istighfar deui buru-buru moal Gusti isukan leuwih ti kieu pas salaki teh moal rek pasar ka Gusti moal abdi mah moal ngadat moal datang salaki teu bener we carekan deui aduh Gusti kapan moal kamari istighfar meka modarna kitu tah lah surga ladang nyarekan salaki beres hebat teu arek kitu kapan kabeh ditentukan ku Gusti rek kumaha deui moal bisa nolak ngancek Gusti teh kitu sia ku aing lamun ditentukeun kitu teh sia lamun ditentukeun kitu teh ku aing teh sia teh hukum beres hirup mah ngan ulah diajam ku urang aya
Ikhtiar istighfar syukur, istighfar syukur, istighfar syukur, surga we. Bener teh. Mending gitunya. Arek la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ku Allah la maujuda illallah. Disalatkeun ku Gusti Allah. Dinyarekankeun salaki ku Gusti. Cuma ngatasi na urang. Ieu kabeh iradat Allah. Apapun yang terjadi di alam dunia, rek hade rek koreng sampai akhirat nanti, semuanya adalah keputusan iradat Allah. Wajib tadi tekankan. Nah, sakitulahnya, itu, ya, Gus Aceng hayang kipat awam. Jang ibu sakit latah, itu, hayang carekan salaki tengke mah, itu, tapi mah diajam, itu, lamun teu bener mah. Astagfirullahaladzim Gusti enjing mah moal dicarekan deui sakit teh moal leuwih ti kitu teh istighfar tah ngan ulah diajab awas ya sakali isukan kitu poin leuwih dicarekan ulah kitu mah ulah diajam ulah di nahan diri ada ajamna mah tapi teu karasan jarekan deui istighfar. Aku rindu pada ibu yang istighfar tuh kalau diajak ku Allah teh nyarekan salaki teh supaya istighfar. Gitu. Diajak maksiat teh supaya ada kalanya. Allah sengaja maksiat. Maka teu saeutik ajengan teh sok aya euy ti pelesedna diajak ku Allah. Supaya naon? Supaya istighfar. Bongan ajengan tah istighfar eta teh. Aku rindu pada orang yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kudat mudamian kunami Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat agung Allah di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit Allah di akhirat wungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep ka Allah. Al-Munfarid nu narima mencil Allah. Al-Munfariji anu mencil Allah. Bil ijadi kalawan ngayakeun makhluk. Wassalatu sareng aya rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah eta ala sayyidina muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Afdal ibadi anu pang utamana ti pirang-pirang hamba Allah. Wa ala alihi shalawat salam muga tetep ka keluarga Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi ulil bahjati anu gaduhan kaagungan warosadi jeung petunjuk kana jalan anu bener. Wa ba'du sareng nasabadana maca bismillah alhamdulillah salawat sidareng salam. Payakul maka bakal ngadau saha al abdu hiji hamba Allah al fakiru anu banget mikabutuh saha abdu ila rahmati rabbih kana rahmat pangeran si abdi al muta'ali anu dibersihkeun tina pirang-pirang sifat anu teu cocok di Allah, anu teu layak di Allah. Muhammadun nyatana Imam Muhammad putra pamagat Sape'i, Al-Pudoli anu bangsa Pudoli, As-Sape'i anu bangsa Sape'i. Qad sa'alani nyata teman-teman parantos nyuhunkeun ka abdi saha ba'dul ikhwani sapalih di pirang-pirang dulur
anu alipa kana yen ngarang kaula risalatan kana risalah fit tauhidi dina ilmu tauhid pajabtuhu maka nyubadanan kaula ba'dul ihwan ila dalika kana itu nganggit risalah nahian sabari ngamaksud nahwal alamati kana saumpamana jijal min seueur ilmuna asy-syaihi Sanusi tegasna Syekh Sanusi pi takril barohini dina netepkeun pirang-pirang dalil tak aya barohin Haji Burhan teh ti dieu nya kata dulu teh Burhanun isi upat barohin pirang-pirang da ieu kapang ayeuna mah aya nya aya jok teh Burhanun barohi Burhanun mufrad nun barohin mah pirang-pirang jama goeroan tina kitabna aya nya sebab teh goeroan hana salianti abdi ataitu ngadatangkeun abdi bidalili kalawan dalil bijani bil madluli kalawan diren ngagendeng direk digendeng kalawan madlul wajib tuhu namahan kaula kana wajib tuhu namahan kaula kasih Sanusi taudihon kana penjelasan li ilmi kana apal kaula bikusuri hadat tolibi kalawan lalawora ieu jamal niangan ilmu pajaat maka datang risalah bihamdillahi pajaat maka datang bihamdillahi kan muji ka Allah naon risalatun risalah mufidatun anu mere faedah wali takrima jeung kana netepkeun perkara piha anu aya perkara risalah mazidatun anu alus wasametuha jeung ngaranan kaula kana ieu risalah kifayatal awam pima yajibu alaihim min ilmil kalam panjang itu karana teh Pak matak teu aneh nganjalan begini panjang inu ponok karena kitabin panjang ieu panjang kifayatul awam pima yajibu alaihi min ilmil kalam panjang tuh matak ha Muhammad Burhanuddin apa di panjang iki panjang kan kitab teh kifayatul awam pima yajibu alaihi min ilmil kalam wallahu ta'ala sareng ka Allah we wungkul as'alu nyuhunkeun kaula ayyan pa kana yen ngamangpakeun Allah biha kalawan risalah wa huwa jeung ari Allah eta hasbi dat anu mencukupi ka kaula wa ni'mal wakil jeung saalus-alusna Allah ari dat anu dipasrahan Iklam Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah di jeroan Pak Agus. Di jeroan. Nek ngarti teu ngarti keun hae teh. Keun hae. Da Gus Aceng hayang ngaji jero. Kudu buru-buru boga nu jero atuh heuh. Oh. Hadir di majelis taklim leuwih alus dari salat sunat 1000 rakaat. Walah. Geus pernah salat sunat 1000 rakaat can? Daek moal. Hadir geus nini eta di majelis tak lebih bagus daripada salat sunat 1000 rakaat. Allahu akbar. Nyanyi aduh, marukuh ganjana kitu atuh. Asal ya asal. Naon asalna? Asal asokot bidaya. Arju ilal wal ilja ileh babas sebejanin. Abdi mah tolap dan era kuta tangga lain. Heuh.
dengan ilmu murni yang bisa pas begitu datang ke majlis ieu mah digerakkeun ku Gusti lain ku saha bener teu mana asrokot bidaya bakal kapanggih di akhirat eta teu ari kitu mah euy aing mah ngaji teh era ku tatangga we batur ngaji aing nah teu atna era ku Haji Muhammad Burhan lamun eueuh eta mah aing mah ngaji ieu cek Pak Agus eta mah teu siapa era ku jelema mun mah eueuh Pak Haji Burhan moal ka dieu aing mah da kusap era we babaturan 3 leutik teu setia kawan teh teu jadi teu asokot bidaya ribut ai Haji Asep woi Haji Muhammad Burhan datang sia sugan teh eueuh aing teh moal tadi mah aya era mangkat teh tah kade eta nyata teh bener teu asraqat bidayatuhu nu kitu engkena moal asraqat nihayatuhu murni mencari ridho Gusti beres kitu datang ka dieu teh murni digerakkeun ke Gusti biruju illallah wal iltija ilaih namanya asraqat bidayatuhu ke kapetik hasilna asraqat nihayat belang begitu balik lain modal ete aya batur teu tolab deuleu cara aing cara aing di wae eta aing mah ete ngora keneh oge geus getol aing ini lagu rek modal can tolab coy Rubama pataha babatoat ma pataha babal qabul terkadang ente dibukakan pintu taat ku Allah tapi dibom diterima langsung nah ujub diri pedah batur tetolab meni sini istiamat tetolab awas hati-hati rubama pataha babatoat lagu ini sia tetolab aing mah cara ngorakeun nih sini setekan ini terkira-kira ngagubrak deui eta jalma teu tulus asraqat bidayatuna teu tulus ngan ulah kawas calo bojong cikampek ngiluh henteu sia mah mata mah ngaji enak sudah datang kok saya jadi dan kita dikir molor we talo bismillah wungkul we mah cukup bismillahi logat beda-beda ngalap berkah ngawitan ngaos karena ieu kitab ku jenengan Allah boleh cek santri mangke mutalak itu teh mutalakna mutabarikan mustainan supaya umum nu alus bismillahi isim fa'il maksud isim maf'ul bismillahi aya bismidati kudat nu dinamian ku nami Allah abdi nyuhunkeun berkah jeung nyuhunkeun dibisakeun hete nyuhunkeun dibisakeun kudat Allah ngalap berkah kudat Allah bismillahi kudat nu dinamian ku nami Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu pari nikmat agung dunya jeung Ar-Rahimi nu mapari nikmat alit akhirat wungkul nah ngalap berkah jeung nyuhunkeun dibisakeun kudat Allah lamun bismillahi ngawitan kalawan ngalap berkah jenengan Allah kade di dituna ulah nyuhunkeun dibisakeun musyrik hukumna nyuhunkeun dibisakeun kangaran hate ting telik di dieu bismillah teh bismidati ismu bimana musama lamun kadituna arek nyuhunkeun
bisakeun nyuhunkeun pertolongan. Tah umum eta mah nya berkah bisa. Kadat Allah mah heunteu. Nyuhunkeun dibisakeun bisa teu meunang nyuhunkeun dibisakeun dimuta'alakan halakoni mutabarikan wa mustainan sementara di awalna bismillahi kawan nyebat dengan salah eta. Lamun ditungtung ke halakoni mustainan wa mutabarikan. Mustainan teh nyuhunkeun dibisakeun anu sapertikeun nyuhunkeun pertolongan kana ngaran. Musik teh kira-kira geus diajar musik mimiti keneh ngambagahan budak teh kade. Kita musrik. Lamun mutalakna dua, mun kieu mah bisa halakauni mutabarikan teh naon? Tong mustainan. Bismillahi kudat minamian kunami Allah. Saha Allah teh? Coba. Allah teh nu kasipatan ku sifat pangeran. Anu kasipatan ku sifat tafsiri jeung sifat ijmali. Allah teh jidat mutasifan bisifatil uluhiyah tafsirian kana au ijmalian. Ahlidat anu kasipatan ku sifat uluhiyah. Oh sifat uluhiyah teh sifat pangeran. Sifat pangeran teh anu tafsiri anu ijmali. Harti sifat tafsiri yaitu sifat Allah. Wajib diketahui oleh seluruh mukallaf dengan satu persatu. Diperinci. Berikut dari dalilnya. Minimal dari ijmali, maksimal dari tafsiri. Matak ibu-ibu mah cicing kan ngadeng kena ngukut. Kan ieu mah jagus aceng bangun hayang. Minimal dari ijmali. Maksimal dalil tafsiri. Tu aya sifat tafsiri, aya dalil tafsiri beda. Iya dari ijmali, aya dalil tafsiri. Aya sifat ijmali, aya sifat tafsiri. Nah, Allah teh jidat anu kasifatan ku sifat uluhiyah, baik sifat tafsiri maupun sifat ijmali. Yang dinamakan sifat tafsiri itu suatu sifat yang wajib diketahui oleh seluruh akil baligh. Dengan diperinci satu persatu. Berikut dalilnya minimal dalil ijmali, maksimal tetap wajib 20 ditafsir atas satu persatu. Mustahil 2 wenang. Nah eta disebut sifat naon? Tafsiri ngaranna. Sifat nu wajib diketahui kasaku-saku jamu dengan diperinci satu-satunya. Berikut dalilnya. Minimal dalil ijmali, maksimal dalil tafsiri, yaitu wajib 2, mustahil wenang. Itu dimerkan sifat tafsiri ngaranna. Bukan membatasi sifat Allah. Lain. As'ari Maturidi mah ngabatasi sifat Allah cek Wahabi lain. Ku 20 lain. Itu mah sifat tafsiri. Nu sakumaha diguar dina tijan teh ya ta sifat tafsir eta ngaranna. Ataupun sifat ijmali. Sifat ijmali mah yaitu suatu sifat ngarekan garis gedena wungkul. Nu wajib diketahui kesaku-sakul mukallaf sama ngarekan garis gedena. Loba perincianana, cuman tidak wajib. Apa satu-satunya? Cukup wajib apa hanya 2. Allah wajib kasifatan ku sifat kasampurnaan. 2. Allah mustahil kasifatan ku sifat kakurangan. Ku sakitu. Rentetan banyak. Kesempurnaan Allah tidak akan yang tahu. Banyak, tapi itu wajib. Apa hiji-hijina? Cukup ujung tombakna. Allah wajib kasifatan ku sifat kasam mustahil. Itu namanya dari sifat beres. Allah teh kitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah bakal diguar ke hareup kabeh.
Ar-Rahmani. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Beak waktuna tulikeun tong ieu. Kagok geus wae. Karek bismillah beres kitu. Ar-Rahman Ar-Rahim encan kitu ceng. Ibu-ibu mah kabagean. Ar-Rahmani kajian kagok henteu. Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Lanan Rahman bahasa Arab. Rahman teh ceuk sapali isim fa'il, ceuk sapali sifat musabat. Meunang ngambil lapat Rahmanun tidak kata rahmatun. Rahmatun duanana oge. Rahmat tata bahasa Arab naon? Kadang-kadang mikawalas. Rikotun di dieu manana? Mana asal rikotun fil qalbi tak tadi tapadula wal ihsan ilal ghair. Mana asal rahmat? Hiji kanyaah anu aya dina jero hate. Rikotun fil qalbi teh leketeuina hate. Henteu Pak Agus leketeuy teh hate ka hiji awewe bener teu? Rahmatun eta ngaranna. Rikotun fil qalbi tak tadi tapadula wal ihsan ku ayana aya leketeuy dina hate ka hiji randa. Halo, bagus ya mah. Heeh teh. Piraku kaparawan sia teh sakolot. Leketeuy. Hate teh lin cenderung bener teh. Rikotun fil geus kitu kumaha? Tak tadi tapadula wal ihsan anu ileketeuina hate ngajuru ngadorong hayang mere ka alus hayang barang be hete hayang barang bere kulantaran geubis cinta tapa Agus jatuh cin ka hiji randa parawan mah moal geus sekolah akhirna hayang barang bere diberilah ke Pak Agus. Susu, berarti duit, pengorbanan. Lanjut kue taranda dibelikan eta duit karena makanan, benar? Susu dimakan, dagingna ongkoh, timbul naon cing nikmat. Nikmat timbulna. Tah mana asal leketeuina hate disebut sabab. Nu dimaksud nikmat. Di dieu. Tadi isim fa'il Rahman. Heuh berarti Ar-Rahman teh dat anu memberikan teu meunang di mana kumaha asal. Mana? Leketeuina hate. Sedengkeun lapan Rahman menang jadi sifat tina Allah. Lamun di manaan kumaha leketeuina hate berarti mustahil. Naon sababna? Sabab jadi sifat tina lapan Allah. Lamun di manaan kumaha asal mere sinyal Allah teh ngabogaan hate. Mun Allah ngabogaan hate berarti sarua jeung Pak Agus. Sedangkan moal patul ieu. Oh kitu hese teh ngaji teh. Rahman eta. Jadi termasuk ngucapkeun sabab dimaksud musabab. Sababna tadi rahmat kanya jajoha timbul musabab nyata diranda nikmat. Heuh. Nu dimaksud mengucapkeun sabab, ngucapkeun sabab dimaksud musabab. Ngucapkeun kanya jajoha teh sabab. Nu dimaksud nikmat musabab ngucapkeun sabab dimaksud berarti lapan rahman teh tong di manaan ku leketeuina hate ulah da mustahil. Sarua jeung makhluk aya hatean. Maka mana Rahman teh naon? Dat anu memberikan Nah terjemah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Parat kana hate sayang di mana ayana? Ayo. Sayang di mana ayana? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih di mana ayana? Asih. Berarti Allah ya hatean gitu mah. Hate.
oleh hatean beneran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku cinta sayang. Nah, sayang di mana ayana? Dina hate. Berarti Allah hatean gitu mah. Paratah kana hate ngucapkeun sayang ke Allah. Aya hatean Allah teh. Nah, maka sayang dirinya mah bin makna memberikan nikmat eta teh. Eta. Ngucapkeun sabab dimaksudmu ngucapkeun rahmatun pirohatun rahmatun riqatun fil qalbi kadedeh kanya anu aya di jero hate nu ujung-ujungna tak tadi tapadul wa ihsan ilal ghair disebutna sabab nu dimaksud mah musabab nyata ni'am ala sabi iradah ala sabil qudrah engkeun dat anu memberikan nikmat ala sabil qudrah ngucapkeun sabab dimaksud musabab dirinya. Rahim sama. Man asa rahim menanggapi tirahu rahmatun sama masdarna. Sabab yang bieu heuh. Ngucapkeun sabab dimaksud majaj mursal mim bab itlaqi sabab wa itu hayang nyoki itu samarkoni bagianana. Heuh. Nah selanjutnya Rahman teh dat anu membasihan nikmat ageng lin. Gitu lin, ulang lamun keur ngaji nosok baheula keleutik. Anu maparina nikmat ageng di dunya jeung mun arahimi. Anu mapasihan nikmat ageng di dunya jeung ai arahim. Naon sababna? Doh. Lapad Rahman mah eusina teh nikmat ageng di dunya jeung akhirat. Agung nih nikmat arahim nikmat leutik daharat wungkul kan kitunya naon coba hartina wah mungkin sekedik anu bakal menikmati di akhirat mah daharat wungkul ning leutik ning leutik rahmat ageng kumaha ta Rahman noh bener sakumaha dawan Imam Atto dina kitab Sarahiana pangna ar-Rahman di manaan ku nikmat ageng pal buktina leutik kulantan loba keluarga nu diberekna kafir dibere teu Islam naon coba digiclekeun ku Allah tina asal eueuh jadi aya. Bener teh? Nikmat ijad digiclekeun ku Allah tina asal eueuh nikmat maujud ba'dal adam ngaranna. Diayakeun sanggeus nikmat teu hayang ngising asana eueuh bener. Nikmat maujud ba'dal asana ki teu ki jadi bisa ki loba eta teh buktina kabeh dibere teu orang kafir dibere asal boga teu boga ieu mah jadi boga asal teu boga awe jadi boga awe nikmat maujud badal menyuruh kabeh dibere nek kap nek nu ibadah nek nu henteu teu kabawa teh ka akhirat. Ayo di dunia jeung di akhirat cek sawareh khusus bagi orang Islam. Di dunia unggul jeung orang kafir dan henteu. Tapi cek sawareh mah di akhirat orang kafir dibere. Dibere naon? Bunga Abu Jahal beserta konco-koncona Walid bin Mughirah, Nador bin Haris sangat anti karena ayana hari kebangkitan. Cek Abu Jahal odor-odor lid euy pungpung hirup di dunya sia engke mah geus modal mah hirup deui henteu cing seubeuh ayeuna keneh rana keureuh sia keureuh dahar cing seubeuh ceuk pada dieu ge rana keureuh reuneuh sia teh pungpung di alam dun ceuk saha cek Abu
Da geus paeh mah sia moal hudang deui. Anti teu. Anti kana hari kebangkitan teh kabeh oge teh. Teu apal mana datang Asy bin Wa'il ka Kanjeng Nabi Muhammad bari nyokot tulang berulang anu geus hancur acak-acakan. Mat ente denger teu? Piraku geus hancur. Berantakan, nek hirup deui, heuh mustahil, mengerti aing mah. Langsung datang si Haji Sabat langsung teh tiang kopiahna. Haita, heuh. Ngejek ka Rasul. Heuh. Kitu diserepet langsung Sabat. Sina Hamzah eta bagianana. Baheula, heuh mustahil sebenarnya. Tulang acak-acakan, si Asy tukang maksiat kana ya heuh. Asy bin Wa'il loba lah. Sangat anti kan hari kebang. Abu Jahal barang dihudangkeun ti alam kubur. Nah, Jahal hudang. Nah, dor hudang arua. Dor hudang dor. Batur hudang euy, ayeuna kiamat cenah. Hudang. Gini Abu Jahal teh. Anjir euy hebat aing geus kitu anti dihudangkeun bunga tah. Nikmat cek mah naon. Dihudangkeun di alam akur jeung batur dihudangkeun ti alam kubur. Kur sakitu kabawa nikmatna teh kaitu marek disiksa we. Tah cek ulama kafir ge kabawa ka akhirat nganggo sakitu. Matak nikmat mau ibadah Adam eta ge dihudangkeun sanggeus kabeh dibere. Disebut naon? Nikmat ageung. Eta nikmat di dunia jeung di akhirat. Pal sebut nikmat ageung ku aya ngarekeun besar. Keluarga bae nikmatna. Kumaha arohi nikmat leutik? Kana ngarekeun kecil nu diberekna. Nikmat mah gede kitu di akhirat teh. Da nikmat teh kabehna 100. Nu dikaluarkeun karek hiji ke 88 jang Bapak Haji Burhan. Masyaallah. Amin, heuh. Jeung saharian urang teh 88 nu dikaluarkeun kana hiji dibagi-bagi engke mah 88 ku sorangan awewe teu bau tai di ditu mah ieu tah cingirna ka alam dunya lamun ditemongkeun awewe na yeuh moal dek kawin-kawin teh ka Gus Aceng teh ku indah-indahna cingirna wungkul. Allahu Akbar. Gede nikmat teh 98 mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hutira bil qalbi. Belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dirasakan oleh lidah, juga tidak bisa dibayangkan oleh hati. Moal bisa hese ngabasakeun anak da 88 tapi kok kenapa disebut nikmat leutik? Nah, karena ngarekeun kecil nu diberekna saeutikan nya kafir mau dibere ngoal ka neraka we langsung ku orang Islam mungkul alhamdulillah tapi teu kabeh deuleu di alisa deui Islam KTP karuang. Nah, khusus Islam nu sok ngalaksanakeun rukun, sok zakat, sok puasa, sok ngucapkeun 2 kalimah, eta nu dibere. Tapi teu kabeh. Diseleksi deui. Anu salatna bawa katingali mah henteu. Teu netepan ibadah salat jeung keluar mal dibere tajong we geus coret salatna anu sah cek aturan tapi teu kabeh eta oge dianalisis deui cipa keluar di jalan tolabna teu kabeh eta oge nu sok salat teu kabeh nu bener salatan teu kabeh komo tara komo teu bener deui mal dibere neraka we geus. Saha atuh? Jalma anu bener salatna,
bari makrifat kenal ka Gusti Allah. Nu daek ngaji tijan. Salat osok, puasa osok, daek ngaji kitab ti. Daek wujud kidam bako apa heuh? Kana wujud kidam nu kenal ka Gusti Allah wungkul. Salat daek, puasa daek, ngaji daek, sadat ucapkeun bari kenal ka Gusti. Eta tah nu bakal dibere teh. Cik digang beringin loba anu apa kalau anu henteu. Ayo jawab. Hah? Oh bener ya. Nu ngaji ilmu tao. Nu henteu mah kabeh dikerebekeun kana neraka. Tuh matak Ar-Rahim. Dat anu memberikan nikmat kecil. Bukan kecil jentulna, akan tetapi hanya sedikit keluarga diberekna. Sanajan getol salat, getol puasa tidak kenal sama Allah, leg-leg neraka. Allah, hayang. Wahai hayang mah. Ar-Rahim ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil ma'la'i a'la ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la tadlana dan ban ila ghafartah, wala hamman ila farajtah, wala dainan ila qadaitah, wala hajatan iyyaka ila qadiyat wasalta ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana tawasalna bi ta'allumin, tawasalna bi ta'limi, antal jukonal wasi'ah wa anta jukol amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, tawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarejekian kajambaran keamanan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala nuril mubin Hamadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala